Wa fil ihya'i eta tetep dina kitab Ihya Ulumuddin lil Ghazali karya Imam Al Ghazali rahimahullahu taala. Kharaja rajulun fi saparihi, aya hiji lalaki kaluar ti imahna rek nyabah, memeh nyabah wa ahida ila mraatihi, wasiat heula kanu jadi pamajikanana alla tanzila minal ulwi ila sufli, nyi kade mun akang keur liar keur nyabah maneh ulah turun ti tonggoh ka lebah, montong turun ti imah tonggoh ka imah lebah. Wakana abu habil aspal, bapana teh aya di imah lebah. Si awewe eta teh bingung hayang ngalayat bapana, tapi ku salakina memeh indit dicarek montong ka imah lebah tanpa izin. Salakina sedengkeun eueuh keur jauh geus indit nyabanya. Aya jelema nu leuwih mulia tinimbang salakina saha? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung banding ka Rasulullah. Menta widi hayang turun ka lebah ngalayat nu jadi bapana. Ceuk Rasul ka eta awewe, "Ati zaujaki," sing turut ka nu jadi salaki wayahna ulah turun. Cicing atuh eta awewe teh di imahnya. Pamata ayeul abu maot eta bapana. Si eta awewe nu jadi anakna teu kanyat ngalayat, teu kanyat ngalongo keur geuring, ayeuna geus maot. Pastadanat eta si awewe minta izin deui ka saha? Ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fin nuzul dina turun ka lebah li ajli syuhudi janazatihi, karena arah-arah rek nyaksian jenazahna. Piraku teu ningali acan. Widi ka Rasul, kumaha ceuk Rasul? Ati zaujaki, wayahna anjeun kudu turut kanu jadi salaki fi adami nuzul dina teu meunang turun ka lebah. Ngajedog we di imah. Bapana keur sakarat ogenan nepikeun ka maotna, eta si awewe ku Rasul titah turut kanu jadi salaki, wayahna tong turun ti imah tonggo ka imah lebah. Gering sakarat maot teu ngalayat. Padupina abuha dikubur we bapana teh. Bari kaayaan eta si awewe teu kungsi ngalayat ningali jenazahna. Walam tahdur teu ngahadiran eta si awewe. Parsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaiha ail mar'ah yukhbiruha. Tuluy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngutus hiji utusan titah ngabejakeun ka eta si awewe anu turut kanu jadi salakina. Bejakeun ka eta awewe, anallaha ta'ala qad ghafara li abiha bi taatiha li zaujiha. Sanyana Allah taala tetela geus ngahampura kana dosa-dosa nu jadi bapana bi taatiha utaatna eta si awewe li zaujiha kanu jadi salakina. Daripada hadir ngadon mewek ceurik gogowakan nepikeun ka pingsan, lain kalah kajadi sabab dihampura dosa bapana, tapi kalah kajadi sabab kumaha kasiksa bapana. Aya keterangan yu'adzabu al-mayyitu bi bukai ahlihi. Mayit disiksa ku sabab ceurik nu jadi keluargana. Ceurikna aung-aungan nepikeun kanyoehkeun baju, nepikeun ka kokosodan. Ai ceurik netes mah wajar. Da jelema nya Rasul wae ogenan kumaha kantos nangis ketika putrana pupus Sayyid Ibrahim memeh dikuburkeun ku Rasul di pangku. Rasul ngecelakeun cai soca. Ceuk sahabat, "Ya Rasulullah, anjeun nangis? Kapanan ceuk anjeun teh ulah ceurik lid?" Ceuk Rasul, "Ieu ceurik teh ceurik rahmat, lain ceurik aeung-aeungan jiga maraneh kokosodan.
nepikeun ka pingsan ayeuna teh wajar da jelema kanyaah ceurik ieu mah gitu. Rata-rata anu awewe nu hadir dina jenazah teh ceurikna ceurik aeung-aeungan sieun eueuh anu nganapakahan eueuh anu ngabiayaan abdi sakola can tamat bapa geus kaburu maot nulungan hanteu tungtungna kalah kajadi sabab kasiksa nu jadi bapana. Ieu mah ku sabab turutkan nu jadi salaki eta si awewe jadi sabab dihampura dosa-dosa nu jadi bapana.